Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana alam Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Makkah wengi Senen tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 sariosna 70 panambana sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninga cahya maning ampur di bumina hurung mancur babar taya kokotoran orok kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi yuswa 5 bulan kesiasa angkat-angkatan yuswana 8 bulan kecapetang sasauran yuswana 10 bulan yasa amang papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan parangina Kangjeng Nabi jatni kapinuku puji pintar tur gede kawani sobarnya kasasami keur 4 tahun yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melana Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manana ilmu hikmah sapinuna tuluy dadak Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta tengah raos nyeri dicap ku khotamin nabi
harita nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana sadiah ngaran lemburna Raman nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibobotkeun dua sasi kaunggalkeun kelima tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyang namuli kabatin sabada wafat eyangna nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasina saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan nagara Sam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta nagri loba pandita Yahudi serta pendeta Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalma muyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman kana bingangkeun panutan lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang kaunggah nagari kauntunganna dibagi istri jenengan Khadijah putra Huwailid katelah nupang beungharna di Mekkah kana bikalangkungnya Siti Khadijah masrahan kana bibarang dagangan Maisarah nu ngarencangan kana bipurah nyarengan kacarios Maisarah teh loba pamandakna aneh
ciciren Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh tatangkalan uluk salam mega boda sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah harita Nabi yuswana salawe taun kawarti ngadak-ngadak sugih mukti Nabi tambah sae ati tapi tambah sae ati karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi sakitu sementawis riwayat kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah dina waktos oge dina kesempatan anu sanes urang dilajengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.